Dongeng Siluman Piit bagian ke-6. Sore harita teh di sisi lembur pernahna di tempat pangangonan. Si Jantra geus lilir tina sarena malahan mah manehna sajongjonan mah ngahulang we naon cenah anu geus kajadian asa mineng-mineng teuing papangih we ejeung hiji pangeran anu make mahkota hurung herang teh bari ngomong perkara-perkara anu teu bisa dikaharti ku manehanana. Sajongjonan bari ngalamun atawa melong kitu teh ieu si Jantra ngeuteup we kana kurung manuk anu dieusian ku manuk teh. Sanajan kitu eta kurung manuk teh pantona mah teu ditutupkeun ari manuk osok asup atawa keluar kumaha karepna jeung kahayang eta manuk da satengah dikencar eta manuk teh ku si Jantra mah. Si Jantra nyarita ka eta manuk, aduh piet hari anjan nah boga bolongan teu nya we. Kepikir-pikir mah ku kuring teh asa ku aneh-aneh teuing sababaraha kali papangih ejeung anu eta papangih teh nya rupa-rupa nu ngimpi teh kitu tayeuh nu sakali mah ngimpi teh ngomongkeun mung di kurungan jiga manuk we. Nah kitu anjeun piet asup kana impian kaula tika jadi ngawangkong kitu kieu tah. Nah kitu benar kitu piet maneh teh nya kitu cenah si Jantra teh jiga nu ngajakan ngawangkong ka manuk piitna. Katingali eta manuk piit teh da keur di luar tina kurungna teh dina suhunan eta kurungna teh ucelag acelog we gulak-gilek malahan mah nyisil kana bulu jangjangna jiga nu teu miropea atawa merhatikeun kana kekecapan si Jantra. Nyatang tu wae da berenang piit sato anu moal ngarti kana omong-omong anak manusia. Tapi sajaraning kitu eta piit teh cicing tuluy neuteup we jiga nu merhatikeun ka si Jantra. Nah make melong kitu jiga nu ngarti anjeun mah ngarti lain maneh kan omongan kuring. Teu disangka teu dinyana tuluy aya sora tanpa katingali jirimna. Sora anu geus teu asing deui dina ceulina si Jantra da asa-asa sok mineng cenah papangih malahan mah kadieuna mah inget eta sora teh jiga sora anu dina impian teh. Jantra bener kuring teh nyaho jeung ngarti kana kekecapan anjeun. Kitu cenah kekecapan eta sora teh ngadang-ngadenge kitu teh kurubung si Jantra menika ngakurubung malahan anu keur diuk sila ipis teh manehna langsung ngejat mundur bari rada semu ngajol teh da eta mah saung oge tika ingeung sabab meureunna ngagurubungna si Jantra ngadenge eta sora bari nyarita nah make anjeun bisa ngomong saperti kitu benar lain manuk bisa ngomong atawa juring atawa riwa ceuk si Jantra bari panonna teh bolotot we malahan mah kaciri beungeutna teh menika pias sabab meureun kata mah riwas kata mah sieun. Kadenge aya sora deui tanpa katingali jirimna teh tapi katingali ku si Jantra eta manuk teh cicing we nangtung ajeg bari merong ka si Jantra jiga anu eukeur jalma we nu ngomong tapi teu katenyo kunyemna eta manuk teh nyuara we hungkul malahan mah kadenge pisan. Benar kuring teh manuk ku anjeun dipiara kuring oge jalma atawa makhluk anu mangihan anjeun dina impian anjeun tapi ulah sieun
kuring moal ngabahayakeun anjeun. Sakumaha pamenta anjeun yen kuring moal ngarugikeun ka diri anjeun jeung ka jalma-jalma anu aya di sabuderning anjeun. Ngadenge deui kana sora anu samodel kitu ana peretek teh si Chandra langsung luncat ngajol ngajauhan ti tempatna tuluy lumpat ninggalkeun eta saung lumpat sakelumpat lempet malahan mah ngajojolwakan sagala rupa tapi na karasana we kumanehanana tarik teh padahal mah ngan ukur ngaharawos-wos sabab meureunnan campur jeung sawak jeung reuwas teh tolong ceuk si Chandra bari kurawil we manehna teh lamu sabab lumpat tina galengan teu ditempo jaban deui buru-buru lumpatna teh sabab tarik teh atuh kedebut lamu malahan mah tika nyungsep langsung kapaehan harita keneh. Untungna sawah anu aya di sabenerning eta tempat teh keur kaayaan memejahna digaringkeun malahan mah deukeut ka Tegal Juku teh. Si Chandra labuh ngagoler weh dina kamalir sajongjonan manehanana kapaehan teu empes-empes teu sadar kana dirina. Kabeneran deui eueuh jalma anu ngaliwat ka eta tempat. Katingali manuk pieu teh kelebar we ngadeuketan ka si Chandra malah mah langsung trep weh euteup dina palebah tarangna pisan si Chandra anu keur ngabebengkang nangkarak kapaehan sabab reuwas sabab labuh meureunnan. Eta manuk teh tuluy macokan kana tarangna si Chandra malahan mah kana cukang irungna jeung tungtung irungna sagala rupa. Teu lila tidinya si Chandra satuluyna lilir tina kapaehanana. Aya kana 15 menitna si Chandra teh kapaehan tuluy hudang sabab dihudangkeun ku manuk teh. Masih keneh karasa ku si Chandra eta manuk teh ngakeleper anu asalna euteup tina tarangna tuluy ngacelog weh cicing dina lebahan galengan sawah. Diteteup weh ku si Chandra teh bari kuniang manehanana hudang nempo melong kana eta manuk. Di antara sieun reuwas jeung panasaran si Chandra nyarita antara sieun jeung rada teteg meureun ayeuna mah sabab reuasna tadi geus dibeakeun. Ari anjeun teh nu benerna saha kitu cenah ceuk si Chandra cumarita deui. Sora tanpa jirim tapi nu katingali manuk teh kadenge deui. Ulah reuwas ulah sieun kaula moal rek ngabahayakeun ka anjeun jeung lain rek niat ngingsieunan anjeun tapi kula hayang ngenalkeun yen kula teh anu disebut mah Raden Peking Tala anu surup sumanding kana manuk anu dipiara ku anjeun. Peking Tala Peking Tala teh saha si siluman atawa jurig atawa jijin atawa naon makhluk naon anjeun teh kitu cenah ceuk si Chandra teh bangun nu gugup pisan. Keun eta mah engke dijelaskeun ku kuring ngan asal ku anjeun nyaho jeung jadi tetegenan pikeun anjeun. Anjeun teu kudu sieun ku kula tetep piara wujud kaula di alam manusia nyaeta dina wujud dina waruga manuk. Satuluyna hampura kula moal bisa loba cacarita jeung anjeun sabab ku kula karasa yen aya jelema anu arek ngadeuketan ka ieu tempat bisi manehna ngarasaan anjeun cacarita jeung kula. Ari soal anjeun kadenge teh ku batur nah ku kuring sorangan kitu cenah jawabna si Chandra teh. Satuluyna eta sora tanpa jirim teh kadenge nyarita deui. Sanajan sora kaula ngan ukur kadenge ku anjeun tapi lamun aya jalma ningali anjeun atawa ngadenge anjeun
cacarita jeung kula pasti bakal loba jalma nu ngarasa aneh. Ku kituna cag kurang tunda heula wangkongan ayeuna ke bisa disambung deui nya geus heula we ayeuna mah buru udang tong sieun ka kula tong aneh ka manuk sabab manuk mah manuk biasa wae ngan ukur diiluan ku kuring nu disebut Pangeran Peking Tala. Kitu cenah euceuk eta sorak teh. Jep jempling deui. Malahan mah eta manuk teh kelepar weh ngapung muru ka saung malahan mah katingali ti kajauhan eta manuk teh asup deui kana kurungna. Si jantra sajong janan mah diuk deui we ngahuleng deui. Can percaya cenah kana naon-naon anu eukeur jeung geus kajadian. Teu lila tidinya ti kajauhan kadenge suara jalma anu ngajorowok jiga-jiga ka si jantra. Jandro, ukur on anjeun dinya ngalipok dinya diuk dinya we. Jandro, anjeun labuh lain. Kunaon atuh labuh? Jeung tika ngalipok dinya eta tingali baju tika kotor kitu untung teredok oge. Kitu cenah ceuk sora anu gegerwan ti kajauhan teh. Si jantra tuluy ngalieuk kana arahna datangna sora. Malahan mah kadieuna mah teges weh eta teh geuningan Mang Obon jiga nu rek nyamperkeun ka eta tempat. Si jantra nyarita, Kang, aduh eta rek ka mana geuningan Kang euy? Aduh eta rek ka dieu ngahaja atawa kumaha Kang? Ih anjeun mah nanya kalakah malik nanya, ceuk eta jalma. Sanggeus deukeut nyamperkeun ka si jantra. Ya atuh naon kuring teh bener Kang bieu teh geubis labuh Kang ti Soledad teu ditempo sabab kitu lah ai labuh mah geuningan labuh we nya. Nya eta atuh. Sing hati-hati atuh. Kuring teh hayang papanggih jeung anjeun hayang nempo we ka dieu ngaliwat ka dieu nempo anjeun tadi jiga lumpat kitu tah sareretan tih tuh belah ditu tuh keur ngaradaun. Ngaradaun Kang. Nempo anjeun nya ditingali we bisi bener labuh nah make lumpatan cing teh tadi Kang aduh menang karwas tadi teh aya orai kitu tadi teh kumaha kitu tadi teh di saung Kang aduh ceuk si jantra nimutan kana kaayaan sabenerna. Lain lumpat atuh lamun lumpat oge kudu sing hati-hati komo di galengan mah mana oraina kade hati-hati orai mah galak ai katinggalina mah leutik Kang bangunna teh teuing kata sagede curug ting sagede jempol inung suku kata tapi ngan reuas kuring teh lumpat we menjadi labuh Kang itu cenah ceuk si jantra teh. Kitu ulah ayo atuh keur naon di dinya anjeun geus sore kieu can balik biar teh kasarean Kang. Kade atuh kamalinaan yo geus naonnya istilah lama bisi sore teuing buru balik heula bisa nanyakeun kolot anjeun ke atawa mulangan Pak Haji kapan eta teh doma Pak Haji lain di anggon ku anjeun teh nya Kang jeung atuh buru balik heula bisi lu baru nanyakeun bisi anu neangan nya ai teu kunaon anjeun labuh bieu teu Kang. Syukur atuh ari henteu mah nya hayu buru balik sabenerna mah akang ge hayang ieu arek ulin ka imah hayang ngawangkung jeung si Aki gitu Kang. Kayak papanggih di imahnya mau kamar mana anjeun nya bangun nama mau ka mana-mana Kang. Kayak ayo akang di payunnya mangga Kang kuring oge arek ngeureuy da emang bener oge ieu geus sore teuing nya ayo mangga Kang. Satuluina Mang Obon anu tadi nyamperkeun teh meureun niatna mah arek nulungan cenah sabab katempo si jantra labuh lagi digwe balik deui muru ka jero lembur. Si jantra sanggeus ti dinya mah satuluina manehna gura-giru beberes nanggung kana korang anu geus pinuh di eusian jukut. Malahan mah si kurung manuk oge jeung manuk-manukna dibawa bari ngaguringkeun domba diasupkeun deui kana kandangna satuluina si jantra balik ka imahna. Wanci sahariak layung.
Di pasawahan kadenge we sora bancet patarembalan mapaesan alam sore waktu harita. Di sisi lemur kadenge sora tongeret ngahlak we nandakeun wanci maju ka sore nakeun. Di imahna si Jantra geus mani malahan geus salin sagala rupa. Katingali malahan mah karak beres kokocok pisan. Dina kaayaan saperti kitu rentang-rentang datang Mang Obon cenah arek nyemah ka imahna Mang Imin teh. Ki Imin anu jadi akina si Jantra sanggeus uluk salam malahan mah ku piribumi nyaeta kabeneran Ki Imin keur aya di imah teu ka mana-mana. Satuluy mah dariuk weh ngariung tiluan. Pok Mang Obon nyarita. Kumaha Ki, dara mau di dieu. Tadi mana posi Jantra labuh, tuku naon Jantra bisa inu misalah atau pupur. Kitu cenah pokokna Mang Obon teh. Hah, enteu Ki, Mang tuku naon teh kosa wadungkul ngan aduh eta we ada daruas sabab meureun labuh ngaranna oge. Tuh, syukur atuh ari tuku naon mah. Nah anjum teu bebeja labuh teh Jantra. Kadenge Ki Imin nanyakeun. Hah, da tekun naon Ki? Nya wajar we budak laki mah labuh. Labuh leuwas Ki. Boh, aya naon kitu. Hah, ningali orai Ki leuwas ngajol lumpat weh nanti kosewar kitu Ki. Wah, kadoi mah atuh geus sarupateun samodel kitu. Bisi cilakaku paril ku pamolah sorangan maksud teh. Nyaki. Lain Mang Obon teh teh aya naon sisinan tunun nganyang ka imah Aki sore-sore saperti kieu. Tuluy eta ari si hari jikan anjeun kumaha ayeuna cagur cenah kadengena kamari gering kitu deui jadi deui cenah kasawatna. Kitu cenah ceuk Ki Imin teh nanya ka Mang Obon. Eta kitu Ki. Kuring teh ka dieu teh hayang tatanya ka Aki sugan we ari Aki mah meureundan kolot nu disebutkeun nya istilah nama kolot mah disebutna ge legok tapak genteng kadek cenah kitu ningan Ki nya pangalaman kitu tah. Da kira-kira kunaonnya pamajikan kuring teh. Wah eta anjeun geus ubar can. Kapan cenah kamari ngadenge geus ubar ka dokter kitu. Malahan mangus dijampekeun cenah kanu bisa ku kelebe lain geus dijampe. Ih puguh Ki. Nya eta tadi isuk teh sabangsa masakeun jadi sanggeus kitu mah langsung we dibawa ka puskesmas, dibawa ka dokter kitu tah. Tapi da ocok dokter mah teu kunaon. Paling ge cenah ukur aya loba anu dipikiran meureunan atawa meureun pangaruh tina obat cenah kitu Ki. Sok aya sasar kitu lamun panas mah. Tapi da pasti pariksa da teu panas teu naon. Dipariksa cenah disebutna teh tekanan darah kitu normal Ki. Jeung deui samemehna oge kapan pamajikan kuring mah teu boga naon disebutna teh kitu gering-gering anu riwayat gering kitu tah Ki. Terus ditaroskeun ka palebe oge cenah teh. Meureun cenah aya nu ngadeuketan atawa aya anu nyarumah kitu Ki. Tapi nya cek palebe teh mah ai dijampe geus didoaan mah atos Ki. Tapi geningan ayeuna teh ngarempleh we malahan mah digu teu bisa udang-udang acan Ki. Jiga anu ngaleuleuus kitu buat yang disebut lumpuh teh sakitunya nya sugan teh maksud teh sugan Aki boga kitu tah saran atawa naon kitu bolong-bolongan Ki. Mun ubar aber teh mah kudu ka mana nya Ki. Sugan kitu Aki mah teh tadi oge loba pangalaman jeung nyaho kitu kita. Kitu cenah caritana Mang Obon teh rek bintang saraya meureun menta bolongan ka Ki Imin. Yah, Aki oge atuh nyaho atuh ari kitu mah komo-komo Aki. Jang lebe ujung jang dokter oge geuningan eta nyebutkeun saperti kitu nya kitu we. Sanes kitu Ki sugan we kitu tah lamun menta tama teh mah kitu tah kasaha kitu Ki. Aktosna
Waktosna parantos cekap kanggo episode nu ayeuna kumaha terasan ya dongengna si Jandra dina lakon Siluman Piit cenah ye hanya aja di atas wayanya terasanana dina video-video saha lajengna wilujeng patepang deui permios.